warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Insya Allah dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload konten islami setiap. Dina thariqah diperlukan silsilah mutabaroh. Lantaran loba thariqah anu menyimpang, sehingga diayakeun muktamar thariqah di Indonesia dari berbagai thariqah untuk mengecek apakah thariqah ieu teh mutabaroh atau tidak. Lain di Indonesia baik, di Mesir, di Irak, di Iran, di Arab Saudi, sadunia thariqah teh aya silsilah. Bisa baik orang meuli silsilah atau menang nimu di jalan, tapi aya aturan-aturan mainna. Silsilah mah gampang, kuari ge ditiru pakai HP, dicatat, bisa datang ka imah ku urang dihadiahan, mulai ti abah kula ka guruna asana menang 5 bae ge bakal aya anu seuri di dinya. Ulah kaget lamun macaan silsilah kos kitu, badak ulah tah mah sakadar bahwa thariqah membutuhkan sanad anu mu'tabar. Tapi orang tertarik benang ka thariqah, ngangan ngahaja-haja mah urang totorikatan ulah. Sebab lamun totorikatan engkena kadituna sok make gelang bahar du gede. Iket cara Habib Rojak. Tapi iket teh menang ti Irak eta. Dan lain sebagainya. Nah ieu akibat dari penyimpangan-penyimpangan sanad jeung silsilah, maka kadieuna engke loba anu kasurupan. Zikir teh untuk menemui Allah, wusul ilallah. Dina niat anu wusul ka Allah engke bakal manggihan rupa-rupa kanikmatan. Ketika zikir eueuh guruna bakal bahaya. Sebab zikir lamun ku urang diamati di kulon aya anu ngembangkeun zikir tapi balukar tina zikir kana pencaci karet. Zikir ieu adalah zikir cisoka. Tina zikir teh da ka penca lain jurusan. Teu kudu make penca-pencaan zikir mah. Hayang belajar penca ka Habib Abdurrahman. Deuleu awakna ge sakitu sterekna. Teu kudu make penca, disintrek ge paeh jelema. Iyalah zikir. Aya deui zikir. Zikir teh kok aneh. Melalui zikir ialah supaya ngadatangkeun dunia, hayang kabeli mercy, hayang boga perusahaan, mungkin boga PT, belah dieuna hayang kawin deui. Melalui zikir teh ieu teh ngundang dunia. Jauh zikir kos kitu. Salah eta zikir anu teu bersanad modal kos kitu. Aya deui zikir teh hayang manggihan cahaya. Nu matak loba kamari ieu ge nu zikir bae di Karawang aku nabi. Aing mah tersep jasa aya nabi urang Karawang. Ya Allah ya Rabbi. Kamari ieu aya deui nu ngaku nabi urang Kalideres. Ja urang mah jore amat. Siapa nabi kamu? Nabi Pulan. Orang mana? Kalideres. Ya Allah ya Rabbi. Atuh mendingan kali angke sakali. Nabi orang Lampung. Nabi geus nabi malah nabi ba'di cek Kangjeng Nabi. Terakhir nabi orang adalah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah zikirna lantaran hayang dunia. Cenah ieu mah penca lain, kagagahan lain, dunia lain. Hayang naon? Hayang aya sinar. Ketika zikir teh supaya pleng bae aya seperti mencuri sinar. Tak meureun ngeunaheun. Tah mah sering terjadi ke jelema-jelema anu silsilah teu beres. Ketika zikir tak aya sinar engke ngomong, akulah Tuhanmu. Cak sinar, oh Tuhan sedang apa kamu? Jadi orang bisa ngobrol jeung Tuhan. Salah, lain eta zikir. Oh atuh hayang ketenangan bae sesuai dengan dina Al-Qur'anul Karim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hayang tenang bae zikir teh ka Gusti Allah. Salah. Lain kitu. Zikir mah hayang wusul ilallah, menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain hayang pencar jeung kagagahan, lain hayang dunia jeung kemewahan,
lain hayang kitu cahaya-cahayaan, lain hayang kesejukan lain. Zikir mah meninggalkan dunia menuju usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Salah jelema zikir hayang ketenangan lain, ketika diberi ketenangan terasa ngeusan zikirna jageus manggih ketenangan lain eta. Zikir mah hayang kapanggih jeung Allah, cuman ketika orang zikir do lurus menuju Allah disatukankeun urang penca nuturkeun urang, dunia nuturkeun urang teu sengaja, cahaya berbagai cahaya nuturkeun urang, kesejukan aya lantaran wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Lamun maneh istiqomah bertariqah, istiqomah ka Gusti Allah, panceg ala tariqati Allah la asqainahum bakal ngucuran cai ma'an ghadaqa, cai anu terus ngalir, lain cai hujan, lain cai kali, tapi cai rahmat Allah anu ngalir ke setiap hati manusia. Aya nu aneh dina taun ieu, urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali, tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan. Nyana terus-terusan kadulurna, antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung nelpon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba diceklah ka dieu aya. Nah ieu terus-terusan ti Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupanana. Lantaran teu katahan dibawahlah ka dieu ka Cilongok. Kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan di dinya. Masih keneh seperti jelema kesurupan, tapi lila-lila trek cager. Begitu cager, saya aya dari Cilongok ya? Iya. Masya Allah, memang mau ada apa ini? Dibejakan mau ada haul. Haul siapa? Haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Langsung nyana cerik, berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab saya tidak tahu Cilongok, tapi saya kesurupan cak nyana. Tapi kesurupan, tapi kemarin diharap asana kesurupan kabeh meureun. Ja beda kadeleuna, bangun harengesan jasa. Sebab ieu ke bos 19 di jam 7 beak. Lamun lain kesurupan naon? Masya Allah. Di Padang datang ke dia, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo orang dia nama sekitar Tangerang. Ndek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Urang teh enggeus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ku urang dicek kesaksian urang. Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid, nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena, saksi palsu nu kos kitu. Ketika urang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aju sia teu cak saha eta pangeran Allah. Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tah ieu jelema nu kos kieu pinarakaeun. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai. Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranana patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu alla ilaha illallah
kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji, kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh, daek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat urang mah make kopiahna ge mancrit bagus. Berarti ngaji sebab urang Sundanya nah. Tuh, da si hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan. Nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulan sia tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik, aing diteangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka sorga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iya syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mamana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh Ustaz belum tah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asa Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok ku arieu di urang kumisna sok badak kieu teu puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok keneh komo awewe mah irha lempeng na meureun. Iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana haji deuk kumaha atuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mawa duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal nu hiji deui budak mau naon sia mawa duit sabar duit 40 dinar kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya heueuh puguh bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna tah cekna coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib caknya nah ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa Ji Samsu caknya musuh Amin Rais ya. Masya Allah. Nah, eta begal lain kunaon aneh. Budak segede kitu kona langtang. Ieu henteu ngabohong ditanya, Aisyah ieu bisa bebeja kieu.
aing mah can nyorang bebeja. Setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan. Kok sia terang-terangan amat? Ieu meunang pitu hati ti emak. Kumaha cak emak sia? Cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sianya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sarua jeung emak aing. Tah eta mah urang Cikupa nu kos kitu. Aju ku ari ngarembet ka Cilongok. Malah gedean di Cilongok TV-na. Boga emak teh tah deuleu emak Syekh Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana cekeuna garong si milu milu cekeuna kula milu masantren atuh teu naon sok heula maca syahadat lah di syahadatan di dinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta naon begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ka pesantren Kiai Hamad dabas titah ti heula lantarannya nama titah tapa ku Syekh ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri komo gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT-nya coba mun presiden ka sorga ai RT ka neraka aja kumaha coba ayo ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 tah kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gara paraes ya teh ka sorga kajen gua kumaha ge cak RT ulah atuh geus atuh nu kolot bae ti heula atuh nya kabeneran nu pangkolotna Habib Bros insyaallah iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nu kagambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana. Ka babau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe atuh. Taku sakitu geus alhamdulillah kan muayyanah. Tidinya terus Syekh Abdul Qadir dididik ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam ceng cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu we sesuai jeung aturanana ti Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit setahun sekali datang ke Indit 3 tahun dididik ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam cek Kangjeng Nabi Qadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih bae gede jasa kukula ditanya Aisyah orang mana orang pondok cekeun teh guru sia saha ieu nasbeh bae hidir mana tukang lauk budak padu hidir bae ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa jol bae aya jelema ngadeukeutan
ditanya anjeun sangaran Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Ai kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu. Nya kitu nya. Kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu duit emak. Embung cekena. Bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit. Geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak. Percis kos urang Cilongok. Mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah. Jauh amat jeung Syekh Abdul Qadir. Dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah. Cak mana pan engge sawah nu itu dijual ku sia. Atuh kabeh bae mah. Aju urang ka dituna ka mana? Atuh kumaha Allah bae. Eta ngomong kumaha Allah amis amat. Sawah dijualan. Tapi eta lain orang Cilongok asli, eta teh pindahan ti Cisoka. Itulah bersyariat syahadatna. Naik waris syahadatna syahadat hakikat. Syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang mah. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung, sanajan keur ngaji ku ari kadedelekeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololan. Ku ari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan. Thariqat adalah tathhirul qalbi. Hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi isuk ge bakal modar. Jeung menteri atuh naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat, merege tilok, kabatur, kakula mah osok. Jah coba di nu beunghar atuh, jah bakal paeh nu beunghar. Kamana tuh kanu maha bako kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame teh nya mah kitu anjeun. Aya HP. Geus make 3G HP-na. Habib apa tuh bawanya? Geus zaman satelit ku ieu Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib aya ngadoa zawini denokan zanidi denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh kan nelayan bae Bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan hai Abdul Qadir ayo keluar yuk urang ulin rekreasi modal aya di aing hayang dahar di mana restoran mana hayang minum di restoran mana hayang happy di nightclub mana hayang di hotel mana hayu ieu teh ciptaan Allah hayu urang nikmati cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho maningan sia hiu ka aing hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung holikna. Ai sia ngajakan ka pantai, nanyakan ka hotel.
ngajakan kana klub dan lain sebagainya. Hanya kamu plase tama kos kitu mah lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi sorga di aing mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manya nu kos ge indah teu kahartieun nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah kunaon sia hiji delintu indah cenah di pondok mah kan bisa jadi indah gitu masak biasa bae dipasak ieu bolon beureun teu nyahoeun keindahan pondok pasantren nikmat luar biasa eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ieu jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoeun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan seuri ya memeh hakikat pamajikan heula atuh nah ieulah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho anakna ge teu nyaho pamajikanna ge teu nyaho babaturanna hanya jeung tasbih doang ieu teh merupakan suatu alat cek Imam Syarih Sirisik mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah make naon atuh tah nu sok di Tanjung Priuk teh cetrek 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 paranti naon eta eta paranti ngitungan karung Haji Pendi teu lain tasbih tah kos kitu aya maunatan gitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek. Enggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Mentok Habib loba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara ka mana seuri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar hanya ingin menyampaikan wahai umat hati-hatilah anu tahapanana baru syariat yuk urang laksanakeun syariat. Ketika geus sedang ibadah teh harus bertorikoh, carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika geus menemukan satu keindahan ladzat, maka simpanlah baik-baik. Sebab nyaritakeun ku kumaha geus sulit ieu mah rasa. Malam yaduk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan tahu. Yang tahu hanya orang yang merasakan saja. Maka aya hiji metode lain hiji bae lain qadiriyah bae lain naqsabandiyah itu mah dipadukeun qadiriyah wan naqsabandiyah aya Ghazaliyah aya Utsmaniyah kemudian aya Husainiyah aya Satoriyah dan lain sebagainya ulah-ulah qadiriyah wan naqsabandiyah nu sok kukula dicaritakeun ye zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka kantong jasna ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana beres cik Syekh Syarif Hidayatullah hai Hasan balik ka ditu ka Banten naik naon hiber sia make kumaha tuh pan geus dibere zikir 9 hiber dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber matak geus ieu mah balik teu kudu marawa mobil kabehan perem
Zikir kabeh. Coba haju dedengkean kieu. Cak babaturan udah edan anyar ber. Ilah zikir. Masya Allah. Maka ketika geus garopea batin, urang kuarima zohir nu dibersihan teh. Ketika orang bertorikoh batin, sesuai jeung aturan-aturan latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalam. Satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngabersihan batin, maka diatur zikir teh. Aya zikir hasanah, cukup bae maca sholawat nuti Kangjeng Nabi, manta salat istighfar 3 kali, la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, Allahumma ajirni minan nar anta salam. Terus kitu tasbih 33 atau 11 eta zikir hasanah, maca sholawat biasa. Kedua zikir darojah. Zikir darojah ayat 2 zikir darojah kitu tabarruk, ayat zikir darojah suluk. Zikir darojah suluk pak sulit pimurideunana. Itulah orang-orang tertentu anu suluk mah tileuletik keneh geus bisa boga kaanehan-kaanehan. Maaf, lain terlalu mengagungkan Gus Dur. Sejak kecil Gus Dur itu sudah khori. Geus eueuh nyana biasana diuk di dieu ku urangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang kuari aya Habib Salim, Habib Rozak, setengah Gus Dur Habib Rozak. Dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula. Di urang Kiai Nawawi Tanara tileuletik keneh geus boga kaanehan. Ketika umur 7 tahun nyana mimpi, begitu mimpi di dalam mimpi haus, begitu haus nginum seluruh cai nu aya, tetep dahaga ka sumur, dikenyot, diinum tetep dahaga. Kemudian nyana lompat ka laut, laut diserotet, beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi. Hudang gegeraan lompat ka bapana, bah kula keur peuting ngimpi naon? Ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa, lompat ke sumur, cai sumur beak tetap dahaga, ka empang, cai empang diinum tetap dahaga, seluruh cai diinum, lompat kula ka laut, di lautnya beak tetap dahaga. Cak Umar, cak Ki Umar, ceng ulah bebeja kasasahannya ceng. Aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah. Ternyata luar biasa. Di Indonesia iya kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren, baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ke kitab-kitab Syekh Nawawi. Kitu keneh Syekh Asnawi. Etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah. Nah aya deui zikir darajah tabarruk. Puguh silsilahna bertabarruk nuturkeun zikir sesuai jeung aturanana. Tawadu ka Gusti Allah ieu mah lumayan asal geus masantrenna 15 tahun 20 tahun mun teu kaburu nyana teh kitu haju nyeunan proposal, mun teu kaburu haju pidato, mun teu kaburu mah jeung cilaba pidato moal dibere torekat moal kajen kuku bang sebab kana duit bae pikiranana. Asal diondang ngariung bae dibuleudan. Ngariung di bulan nu ieu mah ulah cak nyana teh merena leutik nu ieu mah ieu tah teu mah tukang pidato mah kajenting kuku bahage bohong torekatna kecuali nu geus bisa eueuh masalah sebab naon diusahakeun meninggalkeun dunia ulah resep kana dunia boga mah urusan Allah tapi ulah resep nu mantak disebut usul datang ai datang mah berarti aya berangkat ai berangkat mah urang ti dieu ka Bandung ninggalkeun Tangerang menuju Bandung. Wusul ilallah meninggalkan dunia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baheula sekitar tahun 350-an aya hiji waliun min auliyaillah ngaranna Abdullah Ad-Dagestani. Tenar saat eta. Kapanggih jeung rajana ngaranna Raja Yahya. Maka pakaian kerajaan di luhur kuda. Kabeneran aya penasehat raja, Tuan Raja kulan iyalah nusok disebut-sebut di mana-mana Kiai Abdullah Ad-Dagestani waliun min auliyaillah. Oh, kula erek sasalaman heula. Mangga, sasalaman. Sasalaman biasa bae masalah sasalaman. Ngenalkeun kula raja alhamdulillah cek Kiai Abdullah teh.
aya naon Tuan Raja sugan besi aya nu dek ditanyakeun lamun eueuh nu ditanyakeun kula mah rek berangkat deui moal kebel-kebel ngomong jeung raja mah. Oh aya nu ditanyakeun cenah naon kula make pakaian bagus kieu ye ceknya teh kira-kira lamun dipake salat sah apa henteu cek kayak Abdullah Zazaria teu kudu ditanyakeun atuh geus kitu mah pan atuh maneh nu make kok nanyakeun berarti maneh bodoh ka diri maneh baju maneh nu make maneh tapi nanyakeun sah jeung henteu ka kula tolol ta raja sial cak raja nolol-nolol ka aing wali mah kos kitu wali mah kos kitu atuh maneh nu make baju kerajaan maneh anu menikmati senyawa henteu jeung awak kok nanya sah jeung henteu na ka kula henteu ieu mah pandangan kiai we sah apa henteu cak kula mah maneh mah percis anjing raja kaget hah percis anjing ieu mah tuan raja mah emang kunaon kitu anjing teh ya mugolazoh daharna ge barang daharna bangke ketika kiih eta anjing teh ya ieu sukuna nu tukang diangkat actionna luar biasa anjing. Ketika ditanya anjing, Aisyah eta kiih, eta suku kunaon diangkat. Oh, cek nya teh lamun teu diangkat awer-aweran kan najis. Percis tuan raja. Tuan raja teh ti seluruh awak datang ka bagian pakaianana ieu adalah najis kabeh sebab duit rakyat kabeh. Najis teh. Mun kukula dicekel baju raja diperet ieu teh bakal jadi getih kukula. Nah iya, percis kos anjing. Ayo nanyakeun sah tah henteu, tah mah anjing nu kos kitu mah. Cek tuan raja ieu kakarak manggih aing mah kiai modal kos kieu. Geus aing mah cenah nuturkeun bae, nuturkeun ka imahna. Teu meunang. Cek Ki Abdullah ulah nuturkeun kula, nu najis ngahijina jeung nu najis deui. Anu suci ngahiji jeung nu suci deui. Nu matak datang ka kuari nu najis Pak, babarengan jeung nu najis deui bae. Coba ge amati ku urang sok geura. Jelema lamun rada bener saeutik ngaku ka kiai, lamun teu bener ngakuna ka ditu ka jawara. Kitu bae salilana, najis lantaran di jero hatena. Tah barang datang ka imah Ki Abdullah, dek naon maneh raja? Kula mah hayang diaku murid. Lamun hayang diaku murid tungguan 3 poe. Lamun di dinya 3 poe teu balik jadi murid. 3 poe nyana teu dibere dahar teu dibere nginum. Cak raja bo aing di imah mah hayang nginumna naon ge aya. Ieu mah di imah kiai pelit jasa tak kiai. Itulah kiai mah ngadidik raja teh. Geus 3 poe kakarak ieu ieu raja beneran berarti. Buka baju. Dibuka baju. Kabeh buka. Atuh kula sataranjang. Oh masalah sataranjang. Kayak digantian, dibere baju nu tuan raja nu kiai bejore. Cak raja awak aing teu senyawa ieu. Jeung baju nang di kiai. Piceun najis teh duit rakyat. Piceun dipakaian samping ti raja, baju ti raja beres. Tawajuhan ku Kiai Abdullah cicing di masjid walah robah itikaf selama 40 poe 40 peuting. Didinya lah dibawakeun ku tuan raja ku santri na ku kiai dengan cepat 3 bulan 100 hari berarti beda perasaanana. Oh cek tuan raja oreganan ngeunaheun jadi kieu hirupna dibandingkeun jeung jadi pamarentah riweuh jadi pamarentah mah orenganan di demo ku jelema teu eureun-eureun kiai mah jauh nu ngademo aya lain kieu proposal mah. Deuk saha nu ngademo atuh ka kiai deuk ngademo naon atuh. Nah iyalah kenikmatan ternyata didinya ge geus kabayang ku urang hirupna kiai mah kumaha kiai bae Habib ge hirupna kumaha Habib bae nyana mah neuk HS bae ge sabodo teuing ngaroko bae kadang-kadang teu salat oh masalah geus kumaha nyana bae merdeka hirup. Nah iyalah neangan kemerdekaan hati-hati teangan ilmuna untuk menuju merdeka hartina merdeka meninggalkan dunia menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kadar sentilan-sentilan tisim kuring jelema-jelema nu deket ka Allah mah memang kos kitu leh. Tipe-tipe dah beda-beda nu di pemerintahan seperti wali-wali sanga, kemudian nu di pemerintahan seperti raja-raja termasuk Raja Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan bae di pemerintahan urang kuari ge ti mimiti presiden datang ka RT sugan bae anu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala ulah kikian bae ieu nagara teh ieu. Tapi mun diamati ku kula boro-boro pamarentah kiai ge diangkat jadi wali atau komo pamarentah mantak sepi tina wali-wali Allah Subhanahu wa
ala urang hanya tabaruk hungkul mudah-mudahan dengan kumpulna urang di dieu kabehan ieu diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang kemudian diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul haji diaku urang teh murid-murid guru-guru urang nu jadi ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Gambaran syahadat adalah syahadat tina muayanah datang ka muka syafah. Ketika syahadat geus jadi muka syafah maka leupas tina segala rupa dakwah ka mana bae ge sesuai jeung slogan wali sanga. Wali sanga eta bersloganana berdakwah ka mana bae oge dengan memakai kalimusodo, senjatane kalimusodo. Senjata wali sanga adalah dua kalimah syahadat. Seakan-akan kamana ge dibaba ku syahadat, hayang hiber, hayang lumpat, hayang kamana hanya sekedar syahadat. Digdoyo tampo aji-aji. Iyalah slogan-slogan wali-wali sanga. Loba-loba kene hartina dek dikukubahakeun ge sabodo teuing, dicaci dimaki, diciduhan, dianiaya awak, datang ka akhlakna, batinna kabeh diomong-omong eueuh masalah. Tempo aji-aji itu penting mah dakwah menuju ilahi, dakwah menuju Allah. Dirina didatangkeun heula ka Allah lantaran dek ngajak ka Allah supaya wauh heula jeung Allah. Ulah waka ngajak ka Allah atuh lamun dirina encan wauh jeung Allah. Ulah waka wani ngembangkeun la ilaha illallah lamun encan menemukan sesuatu di dalam batinna. Ulah waka ngembangkeun thariqah lamun encan menemukan lazat di jerona. Ulah waka ngembangkeun padahal la ilaha illallah eta kudu dikembangkeun tapi kekembangkeun secara khusus mah teu meunang bakal sasar lamun jelema can wusul ka Allah alias mursyid. Geus anu geus beat cukup jang dirina bae geh dicek heula bener atawa henteu na. Lamun urang encan pakelah zikir nu biasa bae la ilaha illallah ngariung baca la ilaha illallah mun cau ambonna gede maca la ilaha illallah loba mun cau ambonna leutik maca la ilaha illallah na saya tik tuh nyawan pan eta bae urang la ilaha illallah minimal setelah salat baca talqinu zikri 3 kali la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sajelema nu tungtung ucapan la ilaha illallah asup ka surga. Mudah-mudahan urang kabehan jaga di akhirat dikasorgakeun ku Gusti Allah bareng ma'as syuhada wa sholihin ma'waliyin min auliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Etalah ala kadar tisim kuring mulai tisilah jeung sekelumit masalah thariqah. Kemudian setelah simkuring bakal aya Habib Salim putra daripada Habib Umar almarhum Sohibul Maulid Nutenar anjeuna di Madinah baheula lila. Nah iyalah sosokna nu bakal mere petuah. Mudah-mudahan dengan hadirna para habaib urang mendapatkan kesejukan, mendapatkan ketentraman dan ketenangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu hampura kulanya tina kasalahan jeung kalupatanana. Kemudian minggu hareup mah ngajina libur insyaallah. Minggu berikutna setelah kura zarah keliling wali sanga urang ke ngaji deui sakumaha biasa. Sakitu bae pihatur ti sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.